Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi Reza Maulana bade nembangkeun pupuh Bapak Wilujeng Nyakseni. Situ buleut Taman Kota Purwakerta nu agreng, patung badak ngabedeg gajah di Cireng nu beken. Gigireuna nangtung ajeg gedong Sidrong residen. Baheula mah tempat buyang sato badak jeung banteng, jadi bukti tapak sajarah nu panjang tur aheng. Dina wangsit sindang kasih seleb wartawan geus maren. Sore isuk suka sukan sekomo poe liburan nu ngalabur jalan-jalan. Situ buleut pangjugjugan rupa-rupa kadahareun. Pon kitu deui jajanan karisukan pilihan moal susah nyaneangan. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.